Ain teu hoyong papisah jeung anjeunna. Nadalah takdir teu bisa dipungkir. Kadar teu bisa disinglar. Kuring papisah nu dipicinta. Teh, kunaon? Iya ya kerenangan angin. RT mah aya wae angin di teangan. Aya wae RT mah lah. Oh, nangan duit yang hararese di dia diuk ya. Peg, mana manggil budak si Abet teu? Kenapa henteu teh? Aya naon emang? Urang teh tanggal hui tadi na ke kebon urang di kidul. Oh, heuh teh mun panggil ke kurang dibejakeun deh. Nu atuh pegnya. Soalnya anak urang dek balik ieu. Oh, anak RT teh anu rek balik. Nya. Nya atuh teh urang rek pamit heula nya selain yang barudak. Emang enggak tuh. Kenunnya sencana. Neng, gila amat ieu datangna. Bapak geus kangen ieu. Babulan-bulan teu datang. Jim ketua kaget Kenaon sia dae? kajeleuna keur naon. Nya maksud aing kenaon sia ti dieu. Oh tadi aing dititah RT titaneangan si Abet. Oh eta geus apal aing mah. Nyaho emang Nyaho lah paling jadi tetap mentan parelek ke Pak RT. lain lah. Naon tuh? Pangalakeun hui Oh beda saeutik. saeutik ti mana duh oneng Tuhan kirimkanlah aku kasih yang baik kasih. Waalaikumsalam. Punten abade naros. Ya Allah, hatur nuhun, abdi minta hiji di Pasihan 2. Kenal? Nya. Kenalkan nama Argoy. Abdi email. Udah sih Pak. Ih, jadi era. Mel, palnya dia panas. Emang badenan ya? Punten Ari Bumina Pak RT balik mana? Oh, ya eta matrang sih. Masih jauhnya. Ya lumayan sih, bade diantar. Mangga Kak. Kedapnya tungguan. Ya. Aya parawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena raneng di dieu. Bade ca Bumina Pak RT Oh, bade ka Pak RT. Kok nyinggah di dieu, Neng? Iya, bade diantar ke Argoy. Ih, Neng, tong daek ke eta mah. Kenan kita Sada kieu Neng eta mah mending garopik wae yuk. Nu bener Bener, Neng. Nya tuh mangga. Ayo. Ih, si Ropik mau awewe. 2 deui. Awe kamararana yuk. Gak, kade. Aya naon, guys? Sia mangge awe nu duaan teh henteu. Oh, nuduhan teh ya. Tadi mah si Ropik kan itu tuh. Duh, gawat kapeulaan. Tapi guys, tuh baca cicilan keren amat. Gak ada yang sia moal nyaho dah. Os, Argoy. cok. Bet mana ya? Oh, bet. Memang diuk aing dah. Ya. Lain. Empos Argoy itu Karek naon kitu sia? biasa yang diurutan. Saya ieu bos yang genahna wae. Eta bet sia ada tita. Bunga duitan bapuk saya tamah. Atuh tenang mas dulu aing diberes ya karak 2000 wae mah. Bener ya bos? Ya, oh tenang ku aing. Oh. Siapa program malik yo? Sok layangna doang 2000 ka aing. Oh lah sia kudu nurut cek aing. Lamun lain bos ku aing mau diurutan. Atuh lah sia udah kuat aing menarik. Dek mas poeng dah ditarok ku aing. Ngomong-ngomong bet, sia bogoh ka anak RT lain. Bohong cok kata mau cek saha. Para sate ya bener. Mal mungkin lah cok aing nikung di dinya tag. Tah gitu bet, bener. Oh lah. Hei, si Ropik hebatnya. Hebat naon gak? Tadi mau awewe 2. Bener sia gak? Bener itu, kos nama tadi dibawa ke imah RT. Gua mah anak RT ya, RT soalnya pernah ngomong. Bener dai. Ih, si Abet ke mana dai? Siapa ke mana yuk? Bung Mayar meureun ka aing. Oh, teh.
Tapi eta terus kinu tadi. Oh, eta tadi ngadenge maing anak RT rek balik. Tuh emang lagi ngadengin enak gitu. Berarti yang kudu siap-siap ya mah. Ah, iya neng guna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kumaha cager? Alhamdulillah. Kami amat, Neng. Ku bapak diantosan ti tadi. Nya Pak, tadi macet di jalanan. Oh, nya. Ari eta saha, Neng? Iya kenalkan rencangan Neng. Nama Abdi si Bapak. Oh, nya. Terus atas si Ropi keur naon? Oh, eta sia anu nganterkeun Neng. Soalnya si Amel hilap di jalanan. Iya Pak. Pas sengaja nuturkeun Neng ka dieu. Tuh atuh teh. Oh. Waalaikumsalam. Rek naon ka dieu? Teh naon teh? Iya, arek nyangkeun si Ropik ya. Bohong teh, bohong. Wah, bohong seberarti ka itu. Ka itu dah. Ka itu sia, ka itu. Tuh kan neng, mana marah kieu. Naon piknya? Pas nganterkeun anak urang. Sami-sami teh. Neng, kalau lebet atuh Neng. Goreng-goreng pisang tuh di lebet mah. Baturan eta aja kan tah. Nuhun Pak. Oh, tuh tanya. Orang balik heula. Eta cok kira-kira ira ulinan anak RT. Sebenarnya aing yang buru-buru sih. Tuh lain gerak tuh. Aing era ka RT na. Era naon RT ieu bere we rokok jeung kopi beres pokona mah. Bener sih ada. Kadang siap pinter, berarti aing kudu sesengitan ya. Heula menyari kapanggih awewe bau embe. Oh, atuh aing rek balik heula. Rek sesengitan. Oh, cok aing nungguan di dieu we dah. Oh, oke nya. Saya tunggu nanti denya aing rek balik heula. Oh, cok. Kurang kada anak buah si Abet teh atuh diajakan ngobrol. Mangkana pindah grup supaya cerdas. Oh, itu bisa lah. Soalnya aing manggeus perjanjian kontak. Aing masih tenyangka di bidadari engke mah kudu diulinan yeuh. Tapi lain ada waktu ayo waktu. Monyet sia ruas aing. Ruas ya. Aing sia siluman. Mangna aing di demit sia. Sia merentah. Bunga ciluman sia. Goblok sia. Goblok. Tapi goy, sia, geus nyocan anak RT geus balik. Nyawa sih geus balik. Sia nyoti saha geus balik. Aing geus kapanggih. Tadi nama aing sih kudu nama ngaturkeun ka imah RT. Tah, mun bener mah urang ka itu yuk. Urang ka imah RT na. Mung aing cieun ka RT na. Sia naon ka RT, mang RT maung sia. Galang.